Neundeun omong. Prosesi kawin tradisional Sunda nu bongkaran disebat neundeun omong atanapi netepkeun janji atanapi ucap. Prosesi ieu dilaksanakeun pikeun mastikeun yen calon panganten awewe teu acan nampi lamaran ti anu sanes. Kadua kolot ti pihak lalaki bakal ngadeuketan kadua kolot ti pihak awewe pikeun naroskeun hal ieu. Ritual ieu saleresna langkung sering dilakukeun dina perkawinan kuno. Sabab dina waktos eta seueur murangkalih henteu terang aranjeunna bade nikah sanos aya perjanjian antara kedua sepuhna. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Rian Purnama di kelas 12 IPS 2. Narosan atanapi nyereuhan. Pikeun nuturkeun di neundeun omong. Profesi lamaran dilaksanakeun dina profesi perkawinan tradisional Sunda. Kulawarga panganten lalaki nyerahkeun sirih lengkep sareng atos anu ngabeungkeut salaku tanda yen calon panganten lalaki kersa ngiringan ngabiayaan pernikahan salaku tambahan panganten. Lalaki oge masihan cincin meneng atanapi cincin belah rotan salaku tanda ikatan. Nyandakeun atanapi seserahan. Profesi salajengna nyaeta nyandakeun atanapi seserahan. Panganten lalaki ngintunkeun sababaraha pakakas pikeun kawinan sapertos artos, baju, parabat rumah tangga, tuangeun, sareng sajabina. Nya kitu. Calon panganten awewe ngarespon kalayan kado anu dipasikeun ku panganten lalaki. Prosesi persembahan dina kawinan tradisional Sunda biasana dilakukeun 7 nepi ka 1 dinten sarta acan dinten kawinan. Ngeuyeuk seureuh. Prosesi ngeuyeuk seureuh dipimpin ku pangeyeuk. Pangeyeuk ngajak panganten pameget nyungkeun izin sareng berkah ti sepuhna. Dipiring ku lagu kidung ku pangeyeuk. Panganten pameget bakal disawer beas anu maknana hirup sejahtera. Prosesi ieu bakal dipungkas ku numbukeun alu kana lumpang 3 kali ku panganten lalaki. 5. Nyieun lungkun. Ngeuyeuk seureuh biasana dilakukeun sapoe sateueu acan kawinan. Prosesi ieu ngan ukur tiasa dihadiran ku kolot panganten pameget sareng kulawarga caketna. Panganten pameget jeung hareupan 2 lambar seureuh anu teras digulung dinten hiji Manjang. Satos eta diiket ku benang kante. Teras dituturkeun ku kadua sepuh sareng tamu anu diulem. Prosesi kawinan tradisional Sunda ieu ngagaduhan hartos sehingga engke upami anjeun kengingkeun rejeki anu kaleuwih tiasa dibagi sareng baraya. Saweran teraskeun sareng prosesi saweran. Prosedur pikeun prosesi kawinan tradisional Sunda ieu dilaksanakeun dina handapkeun mat bari dipanggang. Eta hartosna bersaing dina milarian rejeki sareng dipika cinta kulawarga.